Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah petepang diserang para wargi sadayana, mudah-mudahan ayeuna kaen sehat wal afiat ulang lajengan kana pangaosan kitab salajengna nyaeta kitab Al-Arba'in Nawawi. Bil khurudi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai waswari wassalihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususun laru syabrul qari ajilani wa ususun laruhi bapak ibad badru zaman bin Aki Jamil wa ususun laruhi Kiai Haji Danawi bin Kiai Haji Syafi'i wa ususun laruhi Kiai Haji Adang Badruddin bin Kiai Haji Aceh Tapsunji wa ususun laruhi musannif kitab Al-Arba'in Nawawi Kiai Haji Syanawawi Al-Bantani Ajawi wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat ala hayya'i minhum wal amatulahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awal buka halaman 12 nya mengenai kitab Nuqas Abdi kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu ari hadis asani anu kaduana. Al hadisu ari hadis asani eta anu kaduana. Atawa huwa ari ieu al hadisu sani eta hadis anu kaduana. An Umar radhiyallahu katampi ti Sayyidina Umar radhiya muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu kaya Sayyidina Umar aidon kalau nya kitu deui. Qala ngadawu ieu Sayyidina Umar iam nama kana bayanama kana basa bayanama. Bayanama dina hiji waktu nahnu abdi sadaya julusun eta anu keur caralik ingda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam disandingin Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin dina hiji poe. Izdola'a aipek teh datang alaina kabdi sadaya saharojulun hiji lalaki syadidu bayadis sayabi anu bodas bajuna sadidu sawadis sa'ari tur anu banget bodas rambutna gitu. Ta can ieu nya al hadisul awal leunena al hadisul awal. Al hadisul awal ari hadis eta anu awal. Anan amiril mukminin katampi ti amirul mukminin nyatana Sayyidina Umar bin Khattab. Abi Habsin tegasna Abi Habsin, Umar bin Khattab tegasna Sayyidina Umar ibnu Khattab. Jadi amirul mukminin teh nyata Umar bin Khattab. Radhiya muga-muga mikarida sa Allah Gusti Allah anhu kaya Umar bin Khattab. Qala ngadawu ya Umar bin Khattab sami'atu kana bahasa sami'atu. Sayyidina Umarnya. Sami'atu nguping kaula sal Sayyidina Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucap ye Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu kana bahasa innamal a'malu. Innamal amalu pastina ari pirang-pirang amal bin niyati eta tetep ku pirang-pirang niat. Wa innamal likulli imri'in jeung pastina pikeun saban-saban jalma ma kana perkara nawa anu nganiatan itu si jalma kana ieu ma. Paman mangkarisaning jalmana kana anu bukti ye si jalma. Paman mangkarisaning jalmana kana anu bukti naon hijratuhu hijrahna ye si jalma ila Allah ka Gusti Allah taala wa rasulihi jeung ka utusan Allah taala fa hijratuhu mangkari hijrahna tu si jalma ila Allah ka Gusti eta ka Gusti Allah taala wa rasulihi jeung ka utusan Allah taala. Jadi lamun niat si jalma hijrahna ka Gusti Allah taala maka bukti eta si jalma teh bener hijrahna ka Gusti Allah jeung ka utusan Allah. Waman jeung arisaning jalmana kana anu bukti naon hijratuhu hijrahna itu si jalma li dunia karena dunia yusibu supaya hasil ha ieu dunia awi imraatin atawa hasil awewe yan kihu anu nganikah anu rek ngawin itu si lalaki ha ka si awewe. Hijratuhu mangka ari hijrahna itu si jalma ilama eta netepan kana perkara hajaro anu hijrah ieu si jalma ilahi kana eta ma. Jeung lamun mah eta si jalma hijrahna teh karena arah dunia
supaya hasil dunia atau hasil awewe hayang kawin ka awewe, maka hijrahna eta hijrah karena perkara eta lain ka Gusti Allah. Karena bedana niat gitu. Rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Imamul Muhaddisina, imamna pirang-pirang ahli hadis Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail, nyatana Abu Abdullah Muhammad putrana Ismail, Ismail ibni Ibrahim, Ismail putrana Ibrahim, Ibrahim ibni Mughirah, Ibrahim putrana Mughirah, Mughirah ibni Bardizbah, Mughirah putrana Bardizbah, Al-Bukhari anu bangsa Bukhari, nyatana ya Imam Bukhari. Imam Bukhari teh jenengan aslina teh nyata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizah. Wa Abul Husain Muslimun, nyata sareng Abul Husain Muslim ibnul Hijaji. Abul Husain Muslim putrana Hijaj bin Muslim, Hijaj putrana Muslim. Al-Qusairiyu anu bangsa Qusairi An-Naisaburiyu anu bangsa Naisaburi. Nyatana Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari sareng Imam Muslim fi sahihima dina kitab baduana Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Sahih Bukhari Muslim teh ya. Jadi hadis nembe teh keng nyandak dina kitab Sahih Bukhari Muslim. Alladzayani anu hadis dua huma anu eta tetep dia hadis duma teh dina dua ahli hadis teh as-sahul kutubi ari pang sohe-sohena pirang-pirang kitab hadis al-musannafati anu dikarang ieu kitab hadis gitu. Al-hadisu ari hadis asanian al-hadisu ari hadis asani anu kadu eta anu kaduana. An Umar radhiyallahu katampita ti Sayyidina Umar radhiyallahu muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anu kaya Sayyidina Umar aidon kalawanya kitu deui. Qala ngadawuh Sayyidina Umar bainama kana basa bainama baina dina hiji waktu nahnu urang sadaya julusun eta anu keur diuk anu keur calik inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam disandingan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yaumin dina hiji poe. Idzala'a aipek teh datang alaina kabisa daya saharojulun hiji lalaki syadidu bayadil siabi anu banget bodas bajuna atau pakaianana, syadidu siwadi sa'ari tur anu banget hideung rambutna. Layuro anu henteu pernah ningali alaihi kaeta si lalaki, layuro henteu katingali alaihi kaeta lalaki non asaru sapari tapaknya nyabaan. Jadi lain jelema anu tukang ulin-ulinan, lain jelema anu geus jaran jauh, lain jelema anu geus perjalanan jauh gitu. Bajuna teh bersih bodas, awakna bersih meureunnan, tanda-tanda bahwa eta teh geus perjalanan anu jauh atawa geus di mana gitu. Wala ya'rifu jeung teu aya nu apal, teu aya nu wawuhu kaeta si lalaki minna ti abdi sadaya sahadun hiji jalma oge teu apal cenah kuring anu ngarariung di dinya teh. Kaeta lalaki anu datang teh cenah pernah ningali. Hatta jalasa sehingga duduk itu si rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaketeun kacaketeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas nada tuluy nyarandekeun itu si rajul rukbataihi kana dua tuurna itu si rajul ila rukbataihi kadua tuurna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wadoa tuluy nyimpen itu si rajul kapaihi kana dua dampal leungeunna itu si rajul ala fakhidaihi kana luhureun dua pingpingna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala jeung ngadawuh itu si lalaki ya Muhammadun kana basa ya Muhammadun. Ya Muhammad wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbir bejakeun ku anjeun ni ka abdi ka kaula anil islami tina masalah agama Islam. Naon ari Islam kitu meureunna. Faqala tuluy ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek lalaki teh bejakeun ka kaula naon Islam teh atau naon masalah Islam teh, naon ari Islam teh gitu. Islamu ari Islam saur Kanjeng Nabi teh antasyada eta yen nyaksi anjeun
an kana sanyanyana tingkah jeung kalakuan la ilaha eta henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan illallah angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan jeung yen saestuna Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasulullah eta utusan Allah. Wa tuqima jeung ngadegeun anjeun as-sholata kana salat wa tu'tiya jeung ngaluarkeun anjeun az-zakata kana zakat. Wa tasuma jeung puasa anjeun Ramadana dina bulan Ramadan wa tahujja jeung munggah haji anjeun al-baita ka Baitullah. Ini statota lamun mah kawasa anjeun ilahi ka Baitullah sabilan di jalana. Jadi ieu hadisna rukun iman, rukun Islam aya 5 teh ieu. Rukun Islam aya 5 teh ieu hadisna teh. Ti Sayyidina Umar. Qala ngadawuh itu si rajul sodakta kana basa sodakta. Sodakta bener anjeun. Itu cenah cek si rajul teh bener anjeun. Wajibna tuluy kaget abdi sadaya lahu ka eta si lalaki yasalu anu nanya eta si lalaki hu ka Kanjeng Nabi. Wa yusaddaqu jeung ngabenerkeun itu si jalma hu ka Kanjeng Nabi. Ongkoh mananya ka Kanjeng Nabi naon Islam teh tapi maena ngabenerkeun. Jawaban Kanjeng Nabi ongkoh nanya tapi ngabenerkeun. Jadi kaget abdi sadaya saur Sayyidina Umar. Tuluy nyarita deui qala ngadawuh deui itu si rajul, si lalaki teh pahbir kana basa pahbir. Pahbir. Tuluy bejaan, tuluy kudu ngabejaan anjeun ni ka abdi anil imani tina iman. Naon ari iman? Naon iman teh kitu. Tina masalah iman. Qala ngadawuh itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Antumina yen kudu iman anjeun, kudu percaya anjeun billahi ka Gusti Allah. Wa malaikati jeung kudu percaya anjeun kana malaikatna Allah. Wa kutubihi kana pirang-pirang malaikatna Allah. Wa kutubihi jeung kudu percaya anjeun kana pirang-pirang kitabna Allah. Wa rusulihi jeung kudu percaya anjeun kana pirang-pirang utusan Allah atau kana pirang-pirang rasulna Allah. Wa yaumil akhir jeung kudu iman anjeun kana poe akhir. Wa tu'mina jeung kudu iman anjeun bil qadari kana qadar khairihi tegasna alusna qadar wa syarrihi jeung gorengna qadar. Jadi ieu rukun iman. Hadis rukun iman aya genep teh di dieu. Dina hadisna teh dina hadis anu ieu hadis ti Sayyidina Umar anu ngariwayatkeunana. Jadi rukun iman aya genep. Hiji iman ka Gusti Allah, iman ka malaikat Allah, iman ka kitab Allah, iman ka rasul Allah, iman kana poe akhir jeung iman kana papasten atawa kana qadar. Qala ngucap deui itu si lalaki teh sodakta bener anjeun. Bener anjeun cenah cek si rajul teh. Ongkoh nanya ongkoh ngabenerkeun. Anu nanya teh. Qala ngadawuh deui itu si lalaki teh pakhbir tuluy bejaan anjeun, tuluy kudu ngabejaan anjeun ni ka abdi. Anil ihsan tina masalah ihsan. Naon ari ihsan? Masalah ihsan teh naon ihsan teh? Qala ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, anta budaya enta ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah kana kasapertieun kaya anjeun taro eta ningali anjeun hu ka Gusti Allah. Jadi ngaran ihsan teh saur Kanjeng Nabi lamun mah anjeun ibadah terus kaya anjeun teh ningali ka Gusti Allah, diperhatikeun ku Gusti Allah boga rasa ditingali ku Gusti Allah. Eta ngaranna geus ihsan, boga ihsan urang teh boga rasa anu kitu teh. Fain lam takun tuluy lamun manteu bukti anjeun taro eta ningali anjeun hu ka Gusti Allah painahu mangkasanya nyana Gusti Allah ya ro eta anu ningali Gusti Allah ka anjeun. Tah. Jadi ngaran ihsan teh urang boga rasa ditingali ku Gusti Allah atawa boga rasa urang teh ningali ka Gusti Allah gitu. Eta ngaranna ihsan. Qala ngucap deui itu si lalaki pahbir kana basa pahbir tuluy kudu ngabejaan anjeun ni ka abdi anis saati tina kiamah. Naon kiamah teh cenah. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ari perkara kiamah al mas'ulu eta anu ditanyoan eta anu ditaroskeun an hatina masalah na kiamah bi'a lama eta leuwih nyaho anjeun minasaili tibatan anu nanya. Saur Kanjeng Nabi kaula anjeun anu kaula anu ditanya leuwih nyaho keneh anjeun anu nanyana lamun masalah kiamah. Itu saur Kanjeng Nabi ka eta lalaki. Qala ngadawuh deui itu si lalaki teh pahbir kana basa pahbir kudu ngabejakeun anjeun ni ka abdi an amaratiha tina pirang-pirang cirina kiamah. Naon atuh cirina kiamah cenah.
Qala ngadahu kanjing Nabi Muhammad SAW antalida kana yen di mana-mana geus ngalahirkeun naon al amatu amat robbataha kana anak dununganana atawa robbataha ka dununganana ieu si amat. Jadi di mana-mana kan aya abid aya amat. Hamba sahaya amat teh. Di mana-mana amat geus ngalahirkeun budak dununganana gitu tah. Amat teh pan berarti mah budak awewe gitu. Abid tapi anu awewe ngaranna teh amat meunang. Pan eta mah geus dihak tal di mana-mana amat geus ngalahirkeun budak dununganana cenah. Wa antaro jeung di mana-mana ningali anjeun al khufaa cenah kana kajalma anu teu marake sendal al urata anu sitaranjang al alata tur anu palakir ria asyai tur cenah tukang ngangon domba teh ya tatawaluna anu pada paluhur-luhur kabeh pil bunyani dina pirang-pirang bangunan. Jadi tukang ngarangon domba di mana-mana tukang ngarangon domba teh geus paluhur-luhur dina ngadegeun bangunan. Jadi zaman tukang orang-orang Arabna, orang-orang Mekahna geus loba anu ngarapan dominanna teh pengangon domba tadi mana-mana orang tukang-tukang anu ngarangon domba eta geus ngaradegeun bangunan-bangunan anu pajangkung-jangkung. Ayeuna geus loba pisan. Sumang tolako tuluy indit itu si lalaki palabis tuluy cicing kaula malian dina waktu anu lila. Sumakola tuluy ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad SAW ya Umar wahai Umar itta dari nyaho anjeun man ka itu jalma asa ila anu nanya itu si jalma kul tu ngucap kaula Allahu ari Gusti Allah wa rasuluhu jeung Rasul Allah a'lamu eta leuwih uning ka itu si jalma. Kala ngadawuh di kanjeng Nabi Muhammad SAW pa innahu mangkasanya nyana itu jalma teh Jibrilun eta malaikat Jibril tah anu nanyaan bieu teh malaikat Jibril saur kanjeng Nabi teh. Atakum ata anu datang itu malaikat Jibril kum ka aranjeun kabeh yu'allimu bari mapatahan itu malaikat Jibril kum ka aranjeun kabeh dinakum dina masalah agama aranjeun kabeh. Rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis sah Muslimun Imam Muslim. Al hadisus salis sakitu nya wallahu a'lam bissawab.